Zaman baheula mah jalma sok nu sakti mah sok bisa ngaleungitnya Om. Oh, konon cerita zaman baheula mah kitu. Padahal zaman ayeuna ge bisa, bet abi ge bisa ngaleungit. Ngaleungit naon? Carana hayang bisa ngaleungit, Heeh. sok nyieun hutang sing gede pisan. Pasti ngaleungit. Pasti tiap ditagih ngaleungit. Muncul deui. Moal kudu puasa 40 poe 40 peuting teu. Nyeun we hutang sing loba pisan. Pas anu nanyakeun mana si belegug. Eueuh ngaleungit gitu. Eueuh ngaleungit. Ongko ieu mah eta mah pantoan. Pantoan. Nah, pantoan. Om jadi lamun aya nu neneangan imah abinya arek nagih hutang bejakeun. Ulah moal bisa asup imahna ge eueuh pantoan gitu. Aduh, anjing. Hari itu cenah panto, iPad hari bisa dibuka mah. Udah mau bisa dibuka, eta mah hiasan unggul wallpaper.